Padahal beteng mangga sebeh tapi anehna malah hayang kene. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys. Nah, jadikan orang teh karak balik pisan ti IPB. Arek sekalian mampir ka Puri Araya. Di jalan gede tinggal asup ke arah dia, guys. Mungkin sekitaran 5 menitan sampai kapanggih lokasi tempat jajanan dan akhirnya nyampe oge euy. Oke, orang langsung ke jero terus pilih menu nu sesuai kahayang. Nah, berhubung orang teh emang candahar jadi milih menu anu aya sanguan. Karena di ayam stick lumayan loba oge menuna heuh. Sanggeus mesen duduk manis heula dan akhirnya jadi oge. Ini dia sangu goreng dicampur ayam crispy, guys. Teu nyaho ieu teh ngaranna naon sapilih-pilihna we. Urang mah katempo nu aya sanguan yang geus we dipilih heuh. Ieu teh hargana lamun teu salah mah 42.000. Termasuk worth it sih karena geus meunang ayam crispy sageblek. Di daharna eukeur keadaan salatri atau kalanti. Beuh, bener-bener pedo jeung pelem pokona mah. Karasana teh leuwih mirasa. Ditambah menuna marantep kabeh, guys. Atuh kan jadi makin empot-empotan kana sungut heueuh. Ayam steak teh salah seji tempat makan terfavorit. Selain hargana terjangkau tina rasa menuna oge ngeunah-ngeunah. Komo deui ayeuna teh arek mendekati bulan puasa jadi cocok pisan ye. Buka puasa bareng keluarga atau bukber jeung babaturan oge bisa banget di ayam steak, guys. Oke, lanjut. Demi naon ieu teh urang menikeun embung eureun ngahuap. Ku saking ngeunahna sampai dijajal-jajalkeun kana sungut. Hayo we, sungut pinuh keneh oge dijajal-jajalkeun sampai ngabula. Nah, ieu teh urang daharna geus beres beteng oge sampai ka Mangkaraan. Teuing kunaon padahal beteng mah geus seubeuh tapi anehna kalah hayang keneh. Asana meniku embung eureun guyam-gayam tehnya hayangna ngagubres we. Nah, sakitu heula videona. Oke, bye bye. See you next vlog.